Hadirin sadayana cunduk waktu Nurhayu ninggang mangsa nu sampurna. Malati ligarna ati campak kamangkak nadada kembang Tanjung Nugu Mulung. Nada widi kali perhatosan ti sadayana jisim kuring kalian asmakna Sanggarias. Restu singgih rias make up wedding rias make up artis profesional didedel ku para pendor fotografi disanggakeun ka Nawasena fotografi. Lajang video shooting disanggakeun ka Aldi Alia video shooting. Oke didedel ku sinematik ti si Eneng TV sejak di kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastagfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sepuh hadirin wargi-wargi anu dipihormat sugrining puja puji kalina syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala wirahing dina sonten ieu. Urang parantos tiasa ariung mungpulung amprok pajonghok hempak merbayaksa sejak nyakseni hiji acara nyaeta ngaras sareng siraman nu geulis Neng Yulis. Neng Yulis sebagai anaki dina dinten ieu sareng dinten enjing insyaallah salira bakal ngalaman kahirupan anyar, bakal pisah tinu janten sepuh, bakal kumawula turut patuh kacaroge hidup satu acan miang jauh. Pamali hiji putra anu sejalu mampah ngantunkeun ieu wengkon tanpa doa restu ibu ramaku anjeun sareng wargi-wargi salira. Dikawit ku bismillahirrohmanirrohim antos sakedap bal anaking urang nepangan mamah sareng bapak. Neleng nengkung anak ngapuputan kalbu dedeh gelis putra mama dedehnya tan wangenan Yulis teh kanya bapak nyaah teges tan wangenan bau bangket duh anak king dinten enjing sejamiang gelis anaking Yulis gerak tetep ku hidap sakedapan tingali bager saha payudun anjeun moal aya Yulis gumelar ka alam dunya tanpa sareatna indung jeung bapa hidap anaking urang nyoreang ka alam tukang sakedapan mangsa hidup dikakandung kudu janten indung sabulan 2 bulan 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung sasatna ngakandung hidup lain barang anu enteng gelis tapi barang bangga nu aya dina wanci harita gelis anaking wangsulan dina 3 bulan nu jadi indung geus ngarasa lanjung 4 bulan puyeng 5 bulan genep bulan murel jeung sebel numbuk di 8 bulan nu jadi mama apal panjangna peuting nu jadi bapa ngamarojengja ngadoakan nu maha kawasa sangkan hidup dina wewentengan mamah nuju dikandung mulus rahayu berkah salamet. Alhamdulillah nepi ka hiji peuting salira ku Allah Subhanahu wa taala ditakdirkeun gumelar ka alam dunya cerikna hidup mepeskeun ka simpe peuting nu jadi indung guyang getih kesang ngagarajag
saha nu ditaroskeun iwati salira kumaha Yulis salamet kumaha Yulis mulus rahayu subhanallah alhamdulillah sesa-sesa tanaga getih burah bareh salira dirawu dipangku kuno janten mamah nepi ka kiwari alhamdulillah dipikanya dipikaulas dipikasih lireunang geui endog beubeureummna geulis anaking dinten ayeuna salira masih aya keneh payuneun nu jadi mamah tapi dina dinten enjing bager insyaallah salira bakal mandiri laki rabi bakal rumah tangga aya dina alam kahirupan anu anyar pisah tina kungkungan mamah sareng bapa geulis bager meungpeung hidup acan lumampah jauh urang kedalisan hidup muacan bisa mulang tarima kanu janten indung muacan bisa mulang tarima kanu janten mamah muacan bisa mulangkeun susu indung Yulis bager anaking urang nyarios kanu janten mamah geulis anaking simpen di handap sok nyarios Mama sembahan abdi lahir sareng batin abdi hapunten tina segala rupi kalepatan hatur nuhun mama atos ngarorok ngadadehkeun ngati tika abdi dugi ka saageng kieu abdi teu acan tiasa mulang tarima mung saukurnya sakeun bae sanaos kitu hampunten abdi doakeun abdi mugi aya dina kabagjaan salamina amin gelis neng putra mamah doa sareng bangampura mamah moal kudu dipenta bager mamah ngarorok ngagedekeun hidup ikhlas ridho pisan gelis jung geura rumah tangga jing geura laki rabi geura honta kabagjaan hirup lahir batin ku mamah didoakeun pisan Yulis kadangu ku salira bager nu jadi mamah ti kawit ngakandung hidup gubrag ke alam dunya dipika welas dipika nyaah dipika asih dipika kiwari teu hayang dipulang tarima anaking teu hayang dibalas jasa naon nu dipika hoyong ku anjeunna iwati hiji hoyong ningali salira hirup jaga ti kawit dinten enjing salamina aya dina kabagjaan lahir batin geulis bager meungpeung aya payuneun salira moal ka alaman deui sawarga aja dina handapeun dampal sampean ibu hidup mamah nyuhunkeun widi dua ieu dampal sampean anu penuh perjuangan cobian keun kadilahun ku si neng cepeng neng eta dampal sampean mamah anu penuh perjuangan duka sabaraha puluh ribu lengkah ieu ngokolakeun hidup nepi ka kiwari alhamdulillah masih keneh jagjag masih keneh dinten enjing anjeunna bakal nyaksian salira kedal ucap dina iker janji suci bager urang alap berkah ieu dampal sampean mamah urang wasuh urang bersihan bismillahirrahmanirrahim nyanakan saya bismillahirrahmanirrahim astagfirullah
Robal baroya astagfirullah minal khotoya. Handapna dampalna gelis insyaallah ku diwasuhna dampal sampean mamah bersih tina lapik tina sugrining kaluputan kalepatan kanu janten ibu hidup sabelah deui gelis. Allahumma gfirli dunubi li wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, mudah-mudahan salira mikanya mikaulas ka ibu rama abdi luyu sareng anjeunna mikanya ka abdi ti kawit alit dugi ka saageng kieu. Cekap geulis. Lajeng aya lisah wangi ning. Lisah wangi sok sakedapan. Ieu lisah wangi balurkeun kana dampah sampean mamah. Mudah-mudahan sing janten panyeungit dina kahirupan rumah tangga hida. Salira cager, bager aya dina kaberkahan salalamina ridallahi biridal walidain wa suhtillahi bisuhtil walidain. Ridona indung jeung bapa eta teh ridona Gusti Allah. Sabalikna benduna indung jeung bapa eta teh benduna Gusti Allah. Cekat bager lungsurkeun deui duanana sok. Lajeng neng rada mengker pancelengkeun emutan bager cepeng panangan mamah nyuuh dina lakunanana. Bismillahirrahmanirrahim. Cepeng. Mama abdi hapunten. Duh mamah nu ningali ampunan anu kasuhun pidoa anu utami. Rumaos abdi talobeh seueur ngajahetkeun mamah ampunan anu kasuhun pidoa anu utami. Gelis cekap sok dirangkul mamahna harewoskeun kana cepilna bager sok dirangkul. Bismillahirrahmanirrahim. Mamah ya abdi Yulis putra mamah naon hartosna abdi gumelar ka alam dunya lamun tanpa pangampuran nu jadi mamah abdi cilaka. Hatur nuhun mamah atos ngagedekeun abdi ti kawit alit dugi ka saageng ki abdi teu acan tiasa mulang tarima. Mamah sing damang sing sehat kalian tiasa nyaksian abdi rumah tangga aya dina kabagjaan. Sauihan deui bager sabelah deui sok dirangkulna. Geulis Yulis cimat mamah lahir jeung batin. Cung bager geus wancina hidup miang rumah tangga didoakeun ku mamah lahir jeung batin mugia salira sing panjang umur panjang jodoh babari milik rezekina beh dituna insyaallah salira bakal jadi kulawarga anu bagja. Cekap anaking mamah disun taarna si neng disun taarna tahan mah tahan teu keng rusuh tahan mamah jung geulis anaking mugia bagja lahir teu mekaning batin. Alhamdulillah. Gelis anaking ngalih kanu janten rama palih dieu. Subhanallah, alhamdulillah. Tingali anaking pangersa kasepuhan saurna sabara waktos kapengker nuju dicobi ku Allah subhanahu wa ta'ala tapi insyaallah dina dinten enjing macu mantena bakal ngawaris hiji deui ka salira warisan anu paling istimewa tinu janten bapa kanu janten putrina lain ku harta lain ku banda lain ku kakayaan gelis tapi nyaten enjing anjeuna bakal ngawalian hidup cu bager urang penta ka mantena dinten enjing mudah-mudahan anjeuna mugia lancar sapapawasna insyaallah teu ngawakilkeun mantena seja nikahkeun ngawalian hidup. Bapak dinten enjing abdi bade nikah ka Anggi. Suka abdi, ridho abdi, kumar kitu. Abdi mundut ka pangarsa bapa, kanggo nikahkeun abdi, ngawalian abdi, mugia bapa ikhlas, ridho kanggo ngawalian abdi. Secara langsung kalayan doakeun abdi
mugia janten keluarga anu bagja di dunia dugi ke akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Anak king nu geulis Neng Yulis pamundut hidup mangga ku bapak bade dilaksanakeun hidup bade ditinggalkeun ku bapak insyaallah diwalian langsung jung bager gerak hirup laki rabi mangga no mugia aya jodoh ti Allah kalayan bagja di dunia sarawuh di akhirat. Subhanallah. Yulis kadang disarangan ku Cipanon anu muruput tu jadi bapak. Insya Allah dinten enjing bakal ngawalian salira tong salempang bagir. Doana parat natrat kalian salira dinten enjing. Masya Allah. Aya ridho ti Allah, aya widi ti Gusti. Sejak nikah hirup babarengan sareng aanggi lajang bagir sok candak deui. Cai napali ditu oge dampa sampean apa cepeng sok geterna rasa kanyaah nu jadi bapak kanu janten anak. Masya Allah. Ayah adalah orang terhebat. Ayah adalah orang yang tak pantang menyerah. Dina dinten ieu moal kaalaman deui Yulis salira ngalahun dampa sampean nu janten rama sok bageur bersihan wasuh dampa sampean ngalap berkah ti mantena. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah kasalira Gusti abdi sumerahnya diri tiina kaweningan gali natrat jalan kabagjaan sabelah deui geulis. Allah magfirli dunubi li wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, mudah-mudahan salira maparinan yuswa anu panjang, sehat lahir batin ka ingkang rama oge ibu abdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap gelis ieu aya lisah wangi sok sakedik simbol siloka sasmita di wangian eta dampa sampean ramah hidup anu penuh perjuangan duka sabaraha puluh ribu lengkah kaler kidul wetan kadang kala kewajiban mah kapopohokeun ngabela aniar nafkah rumah tangga keur nu jadi anak oge sadaya pala putra putrina. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Cekap gelis lajeng lungsurkeun deui sok cepeng panangana ku hidepan celengkeun emutan neda widi neda pangampura. Bismillahirrahmanirrahim. Duh bapa bihapunten lahir jeung batin, duh bapa bihapunten lahir jeung batin, hapunten abi hapunten samudaya kalepaatan apa abi hapunten dirangkul neng ramakna sok iraha deui ngarangkul ujan sepuh bapak teh sesah ku abdi repot ku abdi ti kawit alit ngabelaan abdi bapak dug hulupet nyawa kadang kala kewajiban mah kapopohokeun bapak sing damang deui sing sehat deui tiasa nyaksian abdi panjang yuswa kalayan abdi hirup dina rumah tangga sareng aanggi aya dina kabagjaan lahir batin. Sapalih deui neng sabelah deui geulis jung yatsu kanyaah bapak kembang soca pangharepan bapak bageur hiji deui bapak boga kewajiban ke hidup geura miang isukan geura natar lalakon anyar dina kahirupan rumah tangga tong salempang tong hariwang geulis anaking. Cekap Pak Haji disuntarna pangjajab laku tarang si neng tahan tekeng rusuh ting jung sing panjang natar lakon bager sing panjang umur panjang jodoh babari milik rezeki didoakeun ku bapaknya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mama bapak hatur nuhun abdi Yulis enjing insyaallah bade ngahontal kasampunaan hirup rumah tangga sareng aanggi. Cekap gelis anaking
sok urang tepangan raka-raka hidup tipalih dia heula cepeng panangana suhunkeun doana bismillahirrahmanirrahim. Abdi hapunten lahir batin doakeun abdi enjing bade rumah tangga mugia sing aya dina kabagjaan lahir batin cekap dirangkul neh aana masya Allah. Rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'am wa yukafi majid ya rabbana lakal hamdu kaman ya janbag wajikal karim adim hisul Allahumma sa'uka ridhoka wal jannah min syahwatika wa nar Allahumma sa'uka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan halalan wa saran baidan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma gfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma gfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma alif bainahuma kama alabta anggi wa yulis wa kama alabta Nabi Adam wa Siti Hawa wa kama alabta Nabi Yusuf wa Siti Julaiha wa kama alabta Nabi Adam wa Khadijah kubro ya Allah pun anak
Yulis dina dinten enjing bade tikah puji pamanggeget jenengan anggi mugia aranjeunna sing regreg paguh runtut raut sauyunan salamet di dunya dugi ka akhirat jaga kalayan salamina aya dina kabagjahan lahir sareng batin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fi khairin alhamdulillahirabbil alamin cekap non Gusti mudah-mudahan doa urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kaya nu geulis sakaya di andung doa ti sadayana lahayu balung wala getih mulia jatika salamina dina rumah tangga. Terakhir neng aya artos 6,5 juta wangenten pasikeun nuhun-nuhun upami bade di gayang ku anak si nengna digayang atuh tanapi di pangku cenah hoyong di pangku mohon moal wayahna barasa saeutik mah kae lah sok nawasena bantosan ya tanganna wangenten di bawah lah nenengna lungsuh sayang nenengna lungsuh di pangku rokok ya nak itu mohon wayahna iraha ieu si cantik si ieu tangga gitu lain ieu muntang tadi oh ieu ka dieu so neng ke muntang kana ieu anya sok ana rada jongkok neng tong asa-asa muntang tah gitu angkat sepuh hadirin sadayana ieu artos aya tadi 6,5 juta nu bade mulung sawer mangga kapalih dia urang mulung ieu sawer anu bade mulung sawer mangga siap palih dia kapalih dia pan ieu ngawurkeunna teh sok siap neng cepeng oh turunkeun we heug atuh bieu turunkeun we siap atuh mohon mangga neng lah urang awurkeun tuh babuka ka rencangan urang bade di luhur mangga sok dina gelas box anu tos disayugikeun sawer mudah-mudahan si geulis si cantik sareng si kasep anjing rumah tangga anak sing gampil milik rezekina bismillahirrahmanirrahim urang mulung sawer hiji acan mohon sok cepeng heula neng aya artos mudah-mudahan salira sing seueur artos dunya barana oge aya permen mudah-mudahan hirup dina rumah tangga sing pinuh ku kaberkahan lahir batin siap cepeng heula engke dia tangan dugi ka 10 hiji persiapan 2 lajang siap nu bade mulung sawer tiungna tiasa dibukakeun upami tiung purek rok tiasa disingsatkeun 3 ur awur sawerna diawur-awur awur sawerna diawur-awur ayu urang sawer mulung sawer ti panganten awur sawerna diawur-awur awur mugia lana jayana alhamdulillahirabbil alamin enjing nu langkung seueur mah sepuh hadirin sadayana sakitu manawi acara ngaras sareng siraman neng Yulis asmana Sanggarias Restu Singgih Rias Make Up Wedding Rias Make Up artis profesional hapunten anu kasuhun tina samudaya ning kaluputan kalpatan kalayan hayu ieu acara urang tutup kumaos hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cag cekap manawi mangga bila anu bade foto-foto dilajengkeun hatur nuhun ka nirwana nada apunten kusim kuring paktosna kaganggu rehingnya kitu panginten ieu kedah jalan kantanan oge manawi dugi kasonten amin sami-sami iya. Sukses selalu Pak ya alhamdulillah mudah-mudahan enjing insyaallah bade diakadan mudah-mudahan